jeung enjing pemirsa simkuring nepangkeun simkuring Abib Iit. Tah eta beudeunya namina pami teu ieu mah bari acara ngaprak ka mana wae ngaprak anu penting mah aya bahasieun we lah ka mana gitu bade ka kebon, bade ka sawah, bade ka mana. Insyaallah bade milarian anu di kebon heula ayeuna mah. Mangga biasa ditinggal. Tah pemirsa tadi kieu namina cecenet. Nu aya di kebon mah seueur maunatna tatangkalan teh ieu cecenet namina cecenet. Obat nyeri cangkeng diopi langsung tiasa. Tuh ieu lebetna milih peryogi cecenah. Lawas diis mun. Cecenet namina. Obat ieu obat nyeri cangkeng. Tah ieu cecenet, duh murah ge. Cecenet tuh lebetna kieu. Heuh sireuman. Tuh. Wah ieu nya. Cecenet ieu buah cecenet dah. Tah, cecenet alhamdulillah bisa beli kanan ieu buah. Ieu teh kakacangan, anu disebat kakacangan teh pancawarna. Tah ieu kembangna. Kembang pancawarna. Ah bisa disebut teh cai kembang pancawarna dan kieu. Tah ieu pancawarna teh nu kieu. Cek Sundana mah kakacangan. Kembang kakacangan. Tah pamirsa alhamdulillah abdi petepang sareng ieu nu namina paria gengge teh nu kieu kanggo maunatna kanggo obat panas murang kalih. Tah ieu sikina, tah ieu tatangkasieuna tah. Kanggo ieu murang kalih. Tah ayeuna muka hiji mah ieu alhamdulillah tepang sareng ieu tatangkalan ieu obat panas paria gengge. Paria gengge. Tah pamirsa upami urang gaduh lahan di mana we nu caket bumi ayeuna lahan sakedik ge alhamdulillah biasa aya kol, aya tomat, aya salada bokor, aya segala rupi we kitunya tatangkalan. Aya contona ieu tomat, aya tomat kudu dipiara. Tah pamirsanya upami urang tiasa ngajaga mah bujeng-bujeng di leuweung di dina pengkeran bumi ge insyaallah tiasa komo upami di leuweung hejo rakyat ngejo ulah sampai ka jadi leuweung peak ya masyarakat jadi balangsak leuweung ruksak masyarakat ulah sampai ka di balangsak kitu tah teh nyerag baraya. Malah tomat lah yang bekal ke bumi. Pangkeun abdi ieu di DPC di Sumurwangi di bawah pohon cengek. Well teh nyerag baraya. Tah pemirsa alhamdulillah sok sanaos ieu urang hasil ngaprak teh ieu tah. Kangkung, kengeng kangkung. Alhamdulillah ieu wadahna teh. Culeos, kangkung culeos. Bari culeos. Bilih peryogi kangkung pangaosna nu di kilo manggawe dongkap ka dieu ka Google Pam. Pemirsa alhamdulillah sing kita dugi ke tempat ieu bade ngunjungi ke tempat petani berdasi. Mangga hayu urang sesarengan.
Assalamualaikum, Pak. Tujuh naon ya? Iya nuju anjang-anjangan. Anjangan sih. Merah ciptaan Tuhan. Gitu. Mang. Nepangkeun ya sim kuring ti aprak bade ngalajeng ieu ningal ieu pemandangan sareng pertanian anu berdasi. Terus dia gitu. Mang ti mana? Di acara ngaprak. Oh, Kurang ngaprak itu ngaprak. Oh, itu YouTuber. Nuhun sakidik. mending. Alhamdulillah. Teu aya konfirmasi heula atuh, Mang. Ya kan biasa acara ngadadak. Oh. Kita naon ieu teh siapa teh? Ieu teh kangkung. Tah ieu engkol. Engko sae. Nah, benten kangkung teh kieu nya. Mah kuring we. Ieu teh bade ieu teh tani berdasi atau napi bade naon konten. Ari kuring mah. Tuh ieu tanina aya, ituna aya, itu bade Ieu acarana acara gitu. Acara bertani berdasi atau napi bade konten ieu teh. Mang nyarios we calik heula atuh, Mang. Mau biasa calik. Enten bade kumaha eta teh mah. Aduh. Tah, Bade nepangan we heula ieu mah hoyong terang, aduh. Mang ciga nu haus kitu nya urang hebat kelacainya. Mencari heula teh aya caina. Aya ke. Mati aji. Mang, aya cai mineral bernutrisi ieu teh. Bagus. Produk sendiri. Cari naon eta namina? Ieu teh POC. 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 Aya Namina hasiatna. teh pupuk organik cair, tah ieu tanaman segala rupa nu di dieu mah ngangge POC, pupuk organik cair, janten sehat kanggo tanaman, kanggo manusia, kanggo lingkungan oge sehat. Mau mabok eta teh. Oh, Amang. Ali mah cin mabok. Gaduh abi mah. Itu tuh. Oh, Ali astagfirullahaladzim. Mang sin paeh. nun. Paeh mah ku alo. Hok, Mang. Heuh teh dileut wae teh ditampi atuh ya ditampi. POC sauna teh kedah ditampi biar penyemangat tubuh. POC kanggo tanaman, kanggo sim kuring oge sauna teh mun dileut we leut. Beuh bau setan. Mantap. Alami ya, Bau setan mantap walaupun bau setan. Jadi matak. Lawan kimia jadi matak. Walaupun bau setan tetap jadi obat. Jadi matak POC, sehat. matak sehat POC. Sip mah, sok lajeng bade kumaha tuh Mang teh teh. Iya mah, bade ieu we. Hoyong ninga gitu tanaman-tanaman anu. Di mana tuh Mang teh? Prak-prak wae. Di Cara ngaprak mah kumaha tadi teh? acara ngaprak Terus di mana wae di teh? lingkungan Wilayah mana? Gunung Gelis. Terus kaprak. Di Gunung Gelis, terus didinya dihandap di solokan saat apa solokan saat kangkung solokan saat me. Oh, mau dia teh kan aya Aduh gaji. pertanian organik, sareng aya pertanian nu paling tonggo mah ieu hidroponik. Steam ieu teh rakit apung. Nah, terus ka kondisikeun lah mung kamari teh panginten aya nu ngabantosan nuju aya ke peryogian heula panginten. Mun ieu teh sabaraha dinten ieu teh? Naonna? Ti mimiti melak dugi ka ayeuna petani dugi ka ayeuna panen gitu tah. Oh, ari di dieu mah anjing-anjing melak sore terus kalah. Saho mun 24 jam panginten. Dieu mah sabab kan nanemna di parsing. Tah anu ieu anu anjing-anjing nanem. Tah anu paling ditung ke sonten ngalah, janten di parsing gitu. Di naon teh bertahap gitu. Upami ieuna ica galeuhna kumaha ieu perekonomianna perekonomian Gampil sayuran mah anu diibadahkeun atawa napi diibadahkeun sapali nah diekonomikeun sapali gitu. Oh, terus kakondisikeun upami anu sayuran hidroponik urang kerjasama sareng ieu saya Garden Hidropa anu sok ngintunan ka Gria. Sareng terus anu sareng Daruhupa Hidropa anu di Cipacing Pak Haji Kiai Haji Dadang. Itu tuh saya cabang masing-masing pengintennya. Kita mau khusus kangkung, kawong Solo. Terus ya, nama kan nyupot ke
paguyuban anu aya di Jatiroke nyaeta Mirama Mekar Pawenang eta teh paguyuban teh kerjasama sareng Bayhos Wipi. perkawis Wipi eta ngondisikeun bantuan paketan sembako ke masyarakat terus kuring oge nya sakedik lah di Google Pam gitu nyupot gitu lewat paketan sayuran. Oh, disukrep gitu nah. Bisung Dang. Oh, itu mau ti MMP. Sami kru. Karasan atunya kaetan pendiri MMP tanya rekan seperjuangan ti payu nuju itu tuh nuju Explorer Gunung Gelis sareng Gunung Menglayang payun teh. Eta biasa disuksi taguha eta tah. Udah edan. Dilepetan. Kain nama bisim kuring bade nyuhunkeun 5 sigi kanggo duaneun paminten dia bisim kuring. Tah ieu ye nu rada sae nu. Nu sae nu mana nu sae. Alhamdulillah panasa ieu hasilna turun atas euy. Mugia sing janten ibadah panumacihanana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil di Wirama Mekar Pawenang di acara Aprak Well Afdal.